A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awewe aya dua alat, hiji nu dihareup parantiki jeung paranti ngaluarkeun orok. Nu paranti ngaluarkeun orok eta teh paranti asup si bapa. Eta kan ada bagus sudah teh. Aing kumaha ngomongna tuh. Ya ieu mah kos kitu. Manya diliwat ku aing ngaji. Ayo kumaha sih. Anggelah asal bae leunan. Duburin jeung dubur antara bobogaan awewe nu hareup jeung nu tukang eta teh aya batas pemisah di handap. Sanajan beulahna mah ngahiji. Ulah seueur atuh sia. Ai kos nu nyaho bae. Coba foto ge. Maksudna bebeulahna ngahiji. Sanajan zohir nama casing nama ngahiji beulahna, tapi ternyata henteu eta teh bolong hareup bolong tukang atuh lamun ngahiji mah bolongna boho atuh kudu dicaritakeun pokona mah. Jadi aya batas tah antara bobolong nu hareup jeung bobolong nu tukang teh eta teh aya tulang didinya, tulang ngora. Nah kuari si tulang eta teh tulang ngora tah nu kalimpudan ku daging ieu teh dirusak ku hiji jelema lalaki ngarusak eta dibeulah misalna, baik digodot make ragaji beulahna supaya terus diragaji guys, gongsreng atau pakai bedog atau pakai belati, pokoknya mah nembus baik beulahna tinu hareup datang ka tukang beulah bae zahiran wa batinan. Aing kumaha ngomongna tuh tah eta geus kos kitu tah eta nu ngarusak eta tah wajib dia. Ya Allah, dirusak lama mina zaujiku salakina ngerusak eta tetap baik dikenakan diat sebab eta mah lain hak salaki eta mah manya kudu etana dirusak panghalang eta mah nu mantak sanajan ku salakina wajib bayar diat atau ge lian salakina wajib bayar diat. Cik sakaol iddo ma baina zakarin wa duburin kitu-kitu kene. Ai tadi mah madkhol nggon asup zakar. Ai mah langsung baina zakarin wa baulin. Lamun baina zakarin wa baulin berarti lalaki. Di lalaki antara zakar jeung baul, zakar jeung uyuh. Urang makan antara zakar jeung liang caiki urang mah jelas ai awewe mah antara zakar nggon zakar jeung baol eta kan hese baol teh partiki urang mah pantilok neuleu-neuleu antara nggon asup zakar jeung parantiki atuh jalanna beda-beda itu mah itu ieu mah ieu geus kiwari mah lamun hayang nyaho mah balik ngaji deuleu. Toel ku urang servitis coba sia ngadangkak. Aya naon tuh henteu aing hayang ngabuktikeun ngaji tadi bae coba. Eta sia kikituan dititah ku aing mah beudeung. Nanaonan ka titah ku kiai ja. Aing malalagan mah nya sia haju ngadangkakeun kitu. Ki hajuna diome bae. Dengan jelas beda ta paranti ki jeung paranti zakar eta
aya liang. Jadi di awewe mah aya 3 liang teh. Liang paranti zakar, liang paranti kiih, liang paranti micen di tukang 3. Ailam yumkin alwatu illa bi ifdoin muntaimkan wati te kecuali kudu diibdo hiji awewe sarwiti urang Cikupa dikawin ku hiji lalaki urang Arab. Pan terkenal urang Arab mah paehna ge sagede ucing nundutan paehna. Komo mun hirupna aing kumaha ngomongna ieu sing. Aduh. Makanya direkam ya pan ngaji. Aja kusia direkam. Itu bareres sih ngaji ya. Sarwiti urang Cikupa kebeneran awakna lenjang letik diciptakan ku Allah letik atuh letik makan bobogaana ge letik deui. Sebab hayang nyaho letik jeung gedena bobogaan awewe kumaha tarang. Lamun tarangna nongnong jerona nongnong, tarangna demplek jerona deplek, tarang rata jero rata. Geus pokona mah urang lamun deuk milih ka hayang ente kumaha hayang deuleu tarang. Wah ieu nongnong ye. Tah ieu leutik sarwiti teh geus berarti kapasitasna ge leutik. Ukuranna kawinna jeung urang Cikupa deui jeung urang Bojong lah biasa tama lumrah. Ieu mah kawin jeung urang Arab. Tah ieu ku urang Arab teh biasa dialep suka ternyata geus sabulan teu daek asup. Geus merenyi ni sarwiti teh tetep teu daek asup. Lantaran iya kapasitasna kurang memenuhi. Nu sarwiti na ukuran bangsa gede na 5 cm itu mah 15 cm. Dipaksakeun paeh hasanna ieu mah. Ngaji terus kita boleh sih. Iya terus baik tak kurang Arab teh dipaksa tetep ngelai baik teu bisa wati. Nah iya si Japar urang Arab teh ngaranna Japar kawin jeung sarwiti urang Cikupa teu daek asup-asup bobogaanana. Nah apakah aya kewenangan cek agama lah cek si Japar teh aing mawa belati baik wae nyesuekeun sing hade tah apa meunang apa henteu cak di dieu aturanana fa illam yumkinil watu mun Japar teu bisa ngawati sarwiti lantaran leutik bobogaan sarwiti sementara bogaan ki Japar gudena kabila-bina bisa asup ila bibdoin kecuali kudu dirusak make berarti soekeun woi palaesa teu bisa kasalakina main soek-soekeun bae teu bisa sebab eta mah boga sarwiti sebab berarti lamun geus teu bisa diasupkeun eta teh berarti geus lain ukuran geus palaesa li zawat teu meunang mati ka salakina teu bisa jadi teu geus teu meunang geus teu meunang kumaha lamun pamajikanana ayeuna mah nu ngahaja ngagedean liangna nyana musyawarah
pihak Sarwiti jeung salakina cek Japar ya. Kalau begini adanya aneh mau pulang aja. Ini nggak bisa dipaksain deh aneh. Aneh udah sakit ini. Kok gimana juga aneh mau pulang ini. Nanti dulu bang, cek Sarwiti. Sekarang kan banyak dokter. Ntar saya ke dokter. Mau ngapain? Mau digedain dikit. Ya terserah, tapi itu lepas tanggung jawab saya. Iya. Pokoknya saya nanti yang berusaha. Nah, cuman saya mau ngukur dulu kepunyaan situ. Biar nanti saya ngegedainnya berapa senti. Ya, kok ini susah banget ini. Ya udah diukur gue jana. Bener 15 senti. Sak Sarwiti aing paeh bisa ya tetep jarak ka dokter usada insani. Dok, ya. Saya mau operasi apa? Kepunyaan saya. Cek dokter emang kenapa? Coba tolong periksa. Wih, kalau ada 3 aja per hari mantep nih. Siapa dokter? Coba diperiksa. Ah, setelah konsul ke dokter, ini kendalanya apa? Cek dokter ini bagus ini. Bukan masalah bagus ya dok. Ini saya pengantin baru udah 2 bulan sekarang. Terus, ya ini nggak masuk kepunyaan suami saya. Wah, kayak apa itu? Jangan banyak omong dong. Emang orang mana ini? Orang Dubai ya? Iya bang. Oh, diukur nggak di sana? Ukur. Ini ukurannya. Cek dokter ini kalau digedein bisa sampai belakang nih. Gimana ini sampai belakangnya tembus? Terserah dok. Yang penting saya bisa dialap suka dok. Waduh. Kamu udah nemah dok dah. Mas kawinnya besar kali, jangan ngomong-ngomong mas kawin dok. Dah ini pakai ngoperasi juga habis dok nih. Jadi Sarwitina anu berusaha ngagedean bobogaanana. Bius soekeun set tendenan obat merah tek. Kemarin kos nyepah baik gitu. Ya otomatis kan kudu aya kesembuhan heula jeung aya aturan-aturan. Yes, maka panasilin dan lain sebagainya. Berapa hari dok ini baru bisa dipakai dok? Atau kira-kira aja sama situ. Kira-kira masih sakit ya jangan. Udah sembuh baru. Oh iya dok. Tuh beres. Dipigawe lah ku si Japar. Begitu ku si Japar dipigawe, tetep can meujeuhna. Udah jasa tamah. Tah eta mah caritana endek meujeuhna endek henteu. Kewenangan salaki ngarobah bobogaan pamajikan. Adapun urusan ngarobah pamajikan di luar rotak, sanajan rotak kepan rotak maka tutupan ku daging, aya nu katutupan ku tulang, bobogaan teh eta geus lain tanggung jawab salaki, malah salaki teh bisa menceraikan istri ketika teu bisa dialep suka lantaran bobogaanana rapet ku daging. Tapi bisa kapan kawin gendek maksudnya eta. Sedangkan eta na rapat atuh. Jang asup. Nah ieu kudu dioperasi tanggung jawab pamajikanana. Nah ieu mah normal nama ngaleutik. Digedean ku Nyi Sarwiti. Jarang, tapi lamun menurut ngaletikan mah loba. Ieu mah ngagedean tah eta urusanana urusan pamajikan mun salakina kuari. Lamun Jafar maksakeun diri ngagedean boga pamajikanana digedeanana make peso ta eta Jafar sanajan ka pamajikanana ketika ngagedean bobogaan pamajikanana make peso wajib diat.
wajib bayar dia. Ieu teh termasuk kana operasi ketika aya hiji pasien dioperasi ku dokter, dioperasi dibedah antara enggon asup zakar jeung duburna, ta eta si dokter ge tetep bae wajib diat lamun memang tanpa aya alasan-alasan kesehatan, wajib diat. Masya Allah karim taksing hade. Wa man la yastahiqu ibtidadoha fazalal bikarata. Jelema tengah hak teu boga hak kana marawanan berarti lain salakina. Sarwiti sok nagog bae di tukang jagong nyana mejeng kebeneran aya laki-laki buaya dileulengkeun ku si lalaki teh di obrolan diajak kencang ternyata kabablasan berarti iya si Zaid berkencang jeung Sarwiti parawan kene kuari lantaran kebablasan maka dizinahanlah tah ieu ki Zaid ngazinahan ni Sarwiti nu parawan berarti kan ngadobrak ngarusak kaparawanan awewe sedengkeun parawan eta adalah merupakan mahkota. Lamun geus kaparawananna geus leungit nilai awewe mah. Nu matak eta hiji-hijina nu kudu dijaga teh. Nu matak kuari makan bloon awewe teh nu kudu dijaga endahan toler-toler kunyana. Ojo jeung baso bisa. Murah amat sih. Masya Allah. Sapira baso sagede kieu. Kucina Malpinas ieu baso na sagede Malpinas dia. Tak iya mah di Sarwiti dizidahan ku Ki Zaid berarti kan Ki Zaid teu boga hak. Tak ieu lamun laya Zaid nu teu boga hak marawanan Sarwiti kemudian fazalal bikarota dileungitkeun kaparawananana dileungitkeunana bigoiri zakarin lain kudakar wajib bayar embok lamun dileungitkeun kaparawananana lain ku bobogaan Ki Zaid mimiti diragapan luhurna haju bujal Sarwitina cicing bae bego malah ngarasa getek meureunnyana terus kahandap terus hadapna ge dicekelan teh cicing bae eta deui Ki Zaid blon kunaon haju ngasupkeun curugna kan blon eta berarti ka blon diasupkeun curugna terus didedet weh asup sakieu wah teh nyaho nu di luar mah teh ngaji fikih teh kos kieu pikir mah kos kieu lamun geus kos kieu bae atuh nya sebab ieu mah jaritakeun hukum atuh menyaritakeun hukum atuh teu jelas teh kumaha ese asup sakieu aduh teh eta Ki Zaid nu ngarusak kaparawanana make curugna eta berarti wajib bayar irsu embok ganti rugi sebab mahkota keperawanan eta hancur ku curug Ki Zaid bayar ari masalah irsu mah tergantung kumaha nilai awewena nilai awewe kelas kumaha ternyata nilai awewe teh kelas teh ieu teh kelas ningrat mahal bisa ngaluihan diat ternyata awewe kelas pertengahan biasa-biasa
ternyata awewena ieu mah kelas pasaran teh hanten di pasar ge ambualaya nu kos kitu ye loba lumrah eta mah tergantung kumaha hayang dibayarna Nyi Sarwiti. Tapi lamun kelas ningrat kelas terhormat ieu teu bisa sembarangan kumaha nyana ieu kitu kamulyaanana makin mulia makin luhur pangkatna makin mahal. Allahu a'lam bishawab.